Iraha aya nu maot ieu teh mah duit goceng atuh. Menang duit goceng atuh ieu teh. Aing mah ieu teh mah dibelikeun kana kopi jeung rokok. Lah iraha nya menang duit goceng. Duh, kebon bersihan loba kieu euy. Lah beresna atuh lah. Setahun gen moal lah. Heula ulin heula kas bade deui. Lah aing mah erek ngajakan si Komeng goblok. Sugan we eta gelut eleh ke urang si Komeng teh. Bari urang ajak tahlil. Sugan we aing maot. Komeng. Naon? Bisa ieu teh can aya nu maot lilanya. Heeh, saha? Salahnya. Nu erek maot. Ayo we atuh lang dulu tah. Saha we nu maneh tah aing tahlil ayo. Yuk. Di mana tuh? Di kebon ayo. Yuk nyangan heula eta. Geus pi yuk. Jadi tuh, yuk, jadi tuh. Atau tengenahan kieu atau aya bakal aya nu maot. RW tuh ada Pak RW. Pak RW, yuk. Pak RW Iya aya nu maot. Nah, jadi ke urang main malaikat lain. Ya urang tangan heula ah. Sebenarnya menang jantek. Tuh aya makam. Lain eta set. Itu mah geus dikurabkeun. Di mana diimah keneh da itu mana geus jadi bangke. Jangan lah yuk. Ka imah saha we lah. Itu ya baru rek kemarin euy. Tuh kena. Wah, saya tempat lah hati kieu euy. Ka masjid lah ini mah. Gan eta. Ini eta. Tuh aya Pak Ustad deh. Urang tanyakeun yuk. Tadi aya nu maot teh. Mau nanya-nanya ke urang malaikat lain Tapi mun aya hujan deh. Iya. Kayak tangan lah kan itu. Lamun aya nu maot umumkeun ku Pak Ustad deh heuh. Tenang. Lumayan menang amplop. Lumayan. Yo, ini mah. Itu baru rek kemarin. Ngomongkeun anu marawat tah. Iya. Urang ka masjid heula sugan we aya naon. Bisa enak naon euy. Ka mana? Oh itu tuh masjidna tuh. Kebeneran euy. Ayo masjid. Ayo masjid euy. Yo. Orang eka masjid heula. Bisa ari tah ya. Woi. Ek naon? Yuk. Atuh hayul. Ya tuh yuk. Reka masjid. Ayo naon itu? Bawa hidup ayo. Parmin, oi. Dang, ustad heula cupatkeun. Geus beres suri dan yang tadi tuh. Ini mah ulin we, yang anu maot. Mana? Si Parmin di itu lah, Bu. Alah lumayan ieu mah sepi duit. Itu jangan. Tadi ya cekrat tadi si ieu tah. Ieu teh. Naon yuk. Ieu mah tos teu aya ieu mah. Ieu ek dikumahakeun atuh, pinahkeun ka mana? Urang umumkeun heula atuh nya. Umumkeun heula euy ieu mah lumayan kabar jadi buka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Warantos mulih warahmatullah kersana Parmin maut digoreleng ka sawah. Cakoli duit ke para bapak para ibu. Parmin maut digosrok ka sawah. Yang tos diumumkan biar. Oh iya teh urang pinahkeun. Yuk. Nah ini mah pinahkeun lah. Ka masjid we lah. Yuk. Teu apal imahna. Manian heula. Sok lah. Sok. Sok karek ya. Ini kan. Tadi lah. Sok karek lah. Keduaan heula. Berat teh. Main teh. Jangan bilang mah. Ya. Main teh coba enggak ada panggung juga nama. Ya. Nah, mereka masih kan yang nama kencang-kencang. Kencang tuh. Bukan berat teh. Yuk, geus beres ngamanian teh salatan. Bae, kurang ya. Geus we lah.
Allah Akbar.